kaeling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Ayeuna mun urang mandang kana kahirupan manusia di alam dunia, dina kahirupan setiap jalma terjadi perkara-perkara anu saling berlawanan. Setiap jalma kungsi ngalaman perkara-perkara anu saling berlawan-lawanan. Anu ayeuna keur bungah tangtu kungsi ngalaman sedih, anu keur sehat kungsi ngalaman gering, anu keur untung kungsi ngalaman rugi, anu keur lapang kungsi ngalaman sempit, jeung saterusna. Taeta perkara-perkara nu kaalaman ku urang dina ieu kahirupan dunya teh kadang luyu jeung kahayang, kadang teu luyu jeung kahayang. Ta ieu dua kaayaan anu berlawan-lawanan nu marengan urang dina ieu kahirupan dunya, tegesna kahirupan urang masing-masing eta duanana boh nu luyu jeung kahayang, boh nu teu luyu jeung kahayang mun dipandang make sudut pandang makrifat, eta duanana teh mangrupakeun tajalli tina kamahaannana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di ieu alam dunya, nyaeta tajallina ka manusia. Hartina eta duanana teh syariat atawa jalan atawa media pikeun mengenal ka Gusti Allah. Hartina ari mengenal ka Gusti Allah teh lain ngan saukur ku ilmu makrifat anu diapalkeun wungkul, tapi leuwih jauh ti eta nyaeta ku rasa makrifat. Ari rasa makrifat nyaeta timbulna di antarana lain tina hafalan tapi tina pangalaman. Jadi lamun dibandingkeun antara ngarasakeun jeung nganyahokeun, leuwih nyata ngarasakeun. Hartina nu dituntut dina urusan makrifat ka Gusti Allah teh lain ngan saukur kudu nyaho, tapi disagedengan kudu nyaho teh urang oge kudu ngarasakeun, kudu karasa. Jama nu ngarasakeun pasti nganyahokeun, tapi jama nu nganyahokeun cantang tu ngarasakeun. Ari rasa kapanggihna dina pangalaman. Pangalaman nu mana? Di antarana nyaeta pangalaman anu tadi nyaeta anu kajadian-kajadian tumiba ka urang masing-masing anu berlawan-lawanan. Hartina eta perkara anu berlawan-lawanan anu dialaman ku urang masing-masing dina kahirupan ieu di alam dunya, eta teh kasempetan pikeun ngarasakeun rasana ma'rifatullah. Ngerti teh? Contoh, ujang teh keur bangkrut, teu dina kaayaan bangkrut teh ujang teh ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah nyuhunkeun dijayakeun.
ngadua berang puting bakat ku hayang bangkit tina eta kabangkrutan, tapi dina kanyataan nu kaalaman ku ujang dina eta kaayaan teh beuki loba ujang ngadua, beuki kerep ujang ngadua kadon beuki bangkrut. Tapa lebah dinya mun ujang bener-bener maripat ka Gusti Allah, pasti palebah dinya teh bakal langsung karasa ku ujang kamahaanana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, yen Gusti Allah teh dat nu kagungan maha mencegah. Bedasna perjuangan jeung doa ujang teh teu bisa ngelehkeun pencegahan anak Gusti Allah. Nalika ujang dicegah ku Gusti Allah tina kajayaan, sok sanajan sakabeh usaha jeung doa ujang geus bebeakan, lain ngahasilkeun kajayaan tapi ngahasilkeun kabangkrutan anu leuwih bangkrut. Bangkrut deui. Tajaman bener makrifat mah mun terjadi seperti itu tejang langsung karasa kamahaanana Gusti Allah di antara anak maha mencegah. Jadi dina sabang-sabang kejadian, dina sabang-sabang keayaan anu saling berlawan-lawanan aya rasa makrifat nu bakal karasa nyaeta ku jalma-jalma anu bener dina makrifat-na. Ayeuna tanyakeun ka deui urang masing-masing, geus nepi kana rasa makrifatulah teh acan. Lamun acan eta ngandung harti, urang teh can sampurna makrifat-na. Sabab sebagian tina kasampurnaan makrifat kahiji kudu jeung rasana, kadua kudu jeung nyatana. Karasa nyatana teh diantarana nyaeta dina setiap kaayaan jeung setiap kejadian nu tumiba ka diri urang masing-masing dina ieu kahirupan di alam dunya. Paman alima indal man'i anuk samil mal wa adami husul ma'mu wa adal hoki wa muparraqatil ahbab wa ghairiha minal masa'i bi annaka sahubbuhu lillahi ta'ala wa tasala an ta'atihi wa saku bahwa dalilun ala adami kamali ma'rifatihi billahi ta'ala. Sahaja nu ngarasa tugenah hatena, sahaja nu ngarasa nyeri hatena nalika dicegah tina suatu perkara anu dipikahayangna, contohna saperti leungitna harta jeung teu cumpona kana naon nu dipikahayangna, jeung meunang gangguan ti manusia, jeung papisah jeung jama anu dipika cintana, jeung sejen-sejena tina pirang-pirang musibah. Tuluy ku ayana eta rasa tugenah atawa rasa nyeri ngabalukarkeun jadi kurang mahabbahna ka Gusti Allah, jeung ngabalukarkeun jadi males jeung berat kana migawe ibadah ka Gusti Allah, mangka eta teh mangrupakeun bukti anu nyata yen eta jalma dina ma'rifatna ka Gusti Allah teh teu sampurna. Gitu. Jadi teu sampurna ma'rifat hiji jalma ka Gusti Allah
lamun pencegahan Gusti Allah nu berlaku ka eta jalma ngabalukarkeun mahabbahna jeung kataatan eta jalma ka Gusti Allah jadi berkurang. Ujang teh tadi nama usahana teh keur aya dina kajayaan, nalika keur aya dina eta kajayaan nyaeta kaayaan anu jaya, ujang teh mahabbahna jeung taatna ka Gusti Allah teh alus pol, ibadahna jeung ubudiyahna oge mantap, aya dina jajaran papan atas. Suddenly tiba-tiba sekonyong-konyong terjadi hal anu tak terduga, misalnya ujug-ujug aya corona anu menyebabkan usaha ujang bangkrut harita keneh. Tuh dina kayang bangkrut ujang ngumaha ka Gusti Allah melalui salat malam, melalui zikir, melalui munajat, sapoe dua poe, saminggu dua minggu, sabulan dua bulan, nepi ka satahun dua tahun, ujang teh teu eureun-eureun salatna, teu eureun-eureun zikirna, jeung teu eureun-eureun ngadoana ka Gusti Allah. Tapi usaha ujang teh lain bangkit, tapi kadon beuki ancur, kadon beuki ringsek. Talamun kupedah kitu kanyataanana, tuluy ujang ngejat tina eta ibadah, tina eta ubudiyah, tuluy menyebabkan mahabbah ujang ka Gusti Allah jadi turun drastis, anu kadituna leungit gairah kana ibadah, jadi lesu jeung males, boro-boro rek salat penting, wajib oge kadang kala tinggalin. Tamun ujang nepi ka kitu eta teh bukti yen sabenerna mah ujang teh teu ma'rifat ka Gusti Allah. Da jalma-jalma anu ngaku ma'rifat tapi dina kanyataanna saperti kitu, eta teh hakikatna mah lain hamba Allah. Sok sanajan apa kana dalil-dalil ilmu ma'rifat aringan saukur di apa kemungkul mah budak leutik ge bisaeun heuh. Tamun ujang kitu teh hakikatna mah jang ujang teh lain jalma nu ngahamba ka Allah, tapi jalma nu ngahamba ka dirina sorangan atawa ngahamba kana hawa nafsuna. Di antara cirina nyaeta mun kahayangna dicumponan ku Gusti Allah manehna ngarasa senang, sedengkeun mun teu dicumponan manehna kecewa, manehna ngarasua, manehna ngejat tina peribadahan. Anu sampurna maripatna kumaha? Pa'amal arifun billah al-fahimun anillah bahum bijiyadatin fil mahabbati wal ta'ati sawa'un kanu bihalil ato au bihalil man'i. Mangka ari jama-jama nu bener dina ma'rifatna ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah, nyata jama-jama anu bertambah mahabbahna jeung taatna ka Gusti Allah, boh nalika keur meunang pamaparinan, boh nalika keur meunang pencegahan. Jadi ari jama-jama anu sampurna maripatna mah rek meunang anugerah, rek meunang musibah, rek ditolak, rek ditarima, rek dicegah, rek dibukakeun, mahabbahna jeung taatna ka Gusti Allah teu bertambah. Meunang musibah mahabbahna jeung taatna bertambah, menang anugerah
sarua mahabbahna jeung taatna oge bertambah. Artina mahabbahna jeung taatna ka Gusti Allah teu gumantung kana kaayaan, teu gumantung kana kajadian. Sabab dina satiap kaayaan jeung dina satiap kajadian anu tumiba ka dirina teu aya nu tajalli angin Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ari jalma nu geus hirup dina rasa makrifat mah dina satiap perkara anu berlawan-lawanan teh karasa kumanehna apalna Gusti Allah anu maha dina sagalana. Boh dina perkara anu ku manusia disebut positif saperti kanikmatan, boh dina perkara anu disebut negatif saperti bala bencana atawa musibah-musibah. Dina setiap rasa nu karasa ku dirina manehna nyaksi la ilaha illallah la fa'ila illallah. Contoh, nalika terjadi pandemi karasa yen Gusti Allah teh dat nu kagungan sifat maha memaksa, manusia teu bisa nolak. Kudu cicing di imah, kudu make masker, kudu jaga jarak, kudu make sanitizer, kudu make disinfektan, kudu divaksin jeung sajabana. Teu ujang ningali ka pamajikan, padahal pamajikan teh ahli kesehatan, sakabeh protokol kesehatan, sakabeh alat pelindung diri nu saperti tadi geus dicumponan ku pamajikan, tapi naha kena keneh ku corona nepi ka maotna. Tadi dinya karasa nyatana yen Gusti Allah teh dat nu kagungan sifat maha perkasa, teu bisa dilawan, teu bisa dielehkeun ku daya jeung upaya manusia. Nalika anjeunna menghendaki sesuatu, maka eta sesuatu anu dikehendaki ku anjeunna teh pasti terjadi tanpa aya nu bisa ngahalangan. Didinya karasa yen Gusti Allah teh dat nu kagungan sifat maha berkehendak. Nya kitu deui sabalikna nu tumiba ka diri ujang sorangan, padahal ujang teh teu apal kana protokol kesehatan, teu di masker, teu make sanitizer, teu jaga jarak, teu divaksin, tara cicing di imah, unggal poe ngan ider-ideran dagang cendol asup kampung keluar kampung, asup gang keluar gang, asup komplek keluar komplek, bahkan nepi ka keluar di zona merah, asup ke zona merah, tapi naha teu kena ku corona. Tadi dinya karasa nyatana yen Gusti Allah teh dat nu kagungan sifat maha melindungi. Nalika hiji jalma dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, moal aya makhluk nu bisa menembus, moal aya makhluk anu bisa ngaruntuhkeun kana eta perlindungan Gusti Allah. Sok sanajan makhluk nu leuwih gagah ti corona jeung saterusna hartina ari jalma nu bener makrifat nama nyaeta jalma anu makrifatna ka Gusti Allah teh lain yang saukur ilmuna jeung akalna, tapi sakabeh anasib dirina kaasup rasana oge makrifat ka Gusti Allah. Annahum ibadullah, mangka etalah hamba Allah anu sajati. Mahabbahna jeung taatna teu berkurang ku ayana penolakan,
ku ayana pencegahan, rek menang bagian rek teu menang bagian, rek luyu rek teu luyu jeung nu dipikahayang, rek iraha wae rek di mana wae rek kumaha wae kaayanana jeung kajadianana nu tumiba ka dirina, teu ngaruntuhkeun mahabbahna, teu ngendorkeun kataatanana, manehna tetep anteng, manehna tetep mayeng dina mahabbahna, dina taatna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi li'anna fahma'anillahi ta'ala yaksobi wujudal ma'rifata bih wala takun wa ma'rifatu kamila hatta yakuna sahibuha ya'rifuhu bil manni wal ato. Pikeun paham ka Gusti Allah dibutuhkeun ma'rifat, nyata ma'rifat ka Gusti Allah. Jeung teu sampurna eta ma'rifat ka Gusti Allah nepi ka anjeun ma'rifat ka Gusti Allah dina satiap perkara anu berlawan-lawanan. Di antarana nyaeta anjeun ma'rifat ka Gusti Allah nalika dicegah tina suatu kanikmatan, jeung anjeun oge tetep ma'rifat ka Gusti Allah nalika anjeun dipaparingan tina suatu kanikmatan. Pansok aya nu ma'rifatna sapotong-sapotong. Contohna dina waktu pembagian BLT misalna, ari menang bagian atoh alhamdulillah hatur nuhun ya Allah teu sangki abdi menang bantuan. Tapi giliran datang bantuan nu kadua manehna teu kabagian, kumaha reaksina? Reaksina teh kadon ngacacang, kadon kukulutus, kadon ambek, segala disebutan. Kakucapkeun nepi ka pasya jeung Pak RT. Aya nu kitu. Tanu kitu mah eta mah ma'rifatna jalma munafik. Nu munafik mah kena ka Allahna teh ngan nalika keur beunang kabunga hungkul. Nalika keur luyu jeung dipikahayang hungkul. Sedegen nalika luyu jeung dipikahayang nama eta jalma teh teu ma'rifat ka Gusti Allah. La yakunu muhibbun sadiqan fi mahabbati wal arifun sadiqun fil ma'rifati hatta yastawiya indal man'i wal ato wal pakri wal gina wal madi wal dam wal husni wal paroh tayarifu mahmubah fil jami payarbo lahu fil jami. Jamani mika cinta can bener-bener dinamika cintana, jamani makrifat can bener-bener dina makrifat,na nepikeun ka karasa sarua kudirina antara pencegahan jeung pamaparinan, antara kapakiran jeung kabongharan, antara pujian jeung celaan, antara kasedihan jeung kabungahan, jeung sejen-sejena tina pirang-pirang kaayaan jeung kajadian, jeung tina pirang-pirang anugerah jeung musibah, manehna teu boleh mengenal kanu dipika cinta na sagemlengna, jeung manehna ridho kanu dipika cinta na sagemblengna. Nalika dicegah manehna tetep mika cinta ka Gusti Allah, nalika dibere manehna oge tetep mika cinta ka Gusti Allah,
nalika dicegah manehna ridho ka Gusti Allah, nalika dibukakeun manehna oge tetep ridho ka Gusti Allah. Artina manehna kapah dina ma'rifatna, nya belah keneh mah hartina can masagi dina ma'rifatna, nyata aya keneh unsur munafikna. Wa qadamallahu al munafiqin alladzina ya'budunallah inda raha la ya'buduna inda siddah. Saestuna Gusti Allah parantos netelakeun kana sifat-sifat tercelakna jama-jama anu munafik. Di antara cirina nyaeta maranehna ibadahna ka Gusti Allah teh nalika keur senang wungkul, sedengkeun ari nalika keur susahna maranehna teu daek ibadah ka Gusti Allah. Sakumaha anu parantos ditetelakeun dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khair atamanna bih wa in asabathu fitnah anqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah zalika huwa husranul mubin. Sebagian manusia aya nu aribadahna ka Gusti Allah teh harpin. Ari harpin dina makna dohir menurut sebagian ulama ahli tafsir aya nu ngamaknaan ragu-ragu, aya oge nu ngamaknaan nyabelah. Jadi aya sabagian manusia anu mangeran ka Gusti Allah na teh nyabelah. Mun menang kaalusan maranehna ngarasa puas, sedengkeun mun menang cobaan saperti musibah maranehna malundur atawa ngarejat tina ibadah ka Gusti Allah. Ta etalah jama-jama anu rugi di dunia jeung rugi di akhirat, jeung etalah karugian anu nyata. Matak ma'rifat tejang kudu sagemlengna, ulah sapotong-sapotong. Jadi tuluikeun tina elmuna kana rasana, supaya eta ilmu ma'rifat tembus kana rasa, bersihan hatena. Kudu daek mujahadah merasihan hate, bersihan tina karat-karat dosa, bersihan tina sifat-sifat tercela, jeung bersihan tina agyar. Ari agyar ternyata segala sesuatu selain Allah. Hartina ulah aya dina hate iwati mahabbatullah jeung marifatullah. Meresihan karat dosa ku istighfar, meresihan sifat-sifat tercela bisa ku sholawat, meresihan agyar nyata ku dzikir napi isbat la ilaha illallah.